Kita tuh bisa anu kita nggak seberapa kilo Kang Ajo? 15 kilo baraya cenah tuh ya kieu sebenarnya 15 kilo karek jam 8 ieu teh. Tajam kan kieu baraya tuh. Di kulub mah jadi diharanap tuh digawalerkeun di eta. Tuh dijejekan baraya tuh, dijejekan oge teu nanaon da keur kieu mah. Tapi lamun engke geus di Alfamart, geus di Indomaret, geus di toko, lamun dijejekan kieu mal teu ngadur eta nu boga tokona. Mau teh amek-amekan wah diomong sampurasun baraya sok merapat ka dieu merapat anu hoyong ninggal cara ngadamel kolang kaleng sok merapat ka dieu baraya tuh. Jadi seperti ini ya membuat kolang kaleng itu nih teman saya di sana ada Kang Abel sedang membuat kolang kaleng nih. Jadi dia mau rebus pokoknya mah tong bahasa Indonesia lah lieur aing mah teu bisa bahasa Indonesia mah bisa bahasa Sunda lah nu simpel-simpelnya barayanya lieur bahasa Indonesia mah aing teu bisa euy udah kelakal eta terutama tarengkong lah. Nah, kieu baraya tuh. Tadi teh engkenya ieu mah masalah Kang Ajo yang dibahas ku saya. Ka ieu mah kan caritana mah geus asak kitu baraya. Geus asak geus dikulub ku urang kitu nya tah. Geus dikulub terus dicokel tah engke baraya eta mah proses nama eta mah tah ayeuna mah urang ningali proses ngasup-ngasupeunana kana karung tuh baraya tuh. Nah, jadi tuh baraya ninggalnya. Jadi diasup-asupkeun heula kana karung itu baraya memang diasupkeun kana deureum teh kitu nya supaya henteu hese lamun diasup langsung kana deureum mah bisi ngaratsong eta ararat teu baraya nu kieu mah aduh ararat teu. Nya baraya ieu teh nu kieu teh ari tos di restoran mah nya tos di supermarket kitu nya wah hargana teh mahal baraya. Tapi teu apaleun mah keur proses ngajieun mah tinggal ararat teu kieu. Di Ciwitan nyokotna ge baraya. Toko menetikeun ka ngalati luhurna mah tuh naik baraya tuh ya naik ke luhurna mah halalese baraya tuh terus enak sih ya kita carita nama baraya geus dipates ieu teh geus dipates tuh dipetikan hiji-hiji kan eta di karungan heula geus di karungan gebruskeun kana reueum baraya teh kitu prosesna teh gitu. Terus anu saterusna baraya tah ieu teh caritana mah geus asak kitu nya geus dikulub kitu nya baraya tuh tos dikulub tajamkeun kieu baraya tuh dikulub mah jadi diharanap tuh digawalerkeun di eta tuh dijejekan baraya tuh dijejekan oge teu nanaon da keur kieu mah. Tapi lamun engke geus di Alfamart geus di Indomaret geus di toko lamun dijejekan kieu mal teu ngadur eta nu boga tokona. Mau teh amek-amekan wah diomongkeun kieu baraya proses ngadamel kolang kaleng teh simpelnya. Jadi dipetikan tuh diwadahan kana karung. Alat teh aing oge ieu teh. Wadahan kana karung